A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qawluhu wal jaizu fi haqqihi ta'ala fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Qawluhu ari caritaan kimusun wal jaizu sareng wenang bihaqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala anu maha luhur fa'lun nyaeta ngadama kulli mungkinin ka setiap anu mungkin au tarkuhu atawa ninggalkeunana. Alhamdulillah kalayan nyanggakeun puji sinar syukur kehadirat Allah dina malam Sabtu ayeuna berijin situasi ngarilicik rada tiris dibaturan ku goreng sampu izin kopi cai teh rokok kretek. Aduh, tengah rokok dia orang. Kenikmatan anu luar biasa. Kekurang-kurang dina situasi ayeuna anu masih kere keur nalangsa terbuai ku sakabeh perkara urusan dunia. Orang diuk di majelis ilmu berijin di subuhan sampul nikmat anu luar biasa. Sholawat mi wassalamu tetep dikocok ulontorkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawargina ka para sahabatna mugia walatnya ka urang salaku umatna. Dina penting ieu keur nyaritakeun qawluhu wal jaizu, nyaritakeun hiji anu wenang di Allah. Ari lamun nyaritakeun jaiz dina tauhid beda cek jaiz fikih gitu. Jadi lamun ditarik garis besarna nu waktu mukadimah baheula keur mimitian dina pembukaan kitab dan asup kana bahasa pernah dicaritakeun garis besarna di Islam eta hukum ngantilu loba-loba di Islam teh hukum garis besar nama ngantilu. Nu kahiji disebut hukum syar'i atau hukum syariat. Wajibna cek syar'i, wajib cek syariat. Nu kaduana hukum akli, wajibna wajib akal. Nu katiluna hukum adli, wajibna cek adat, lain adat istiadat lain, tapi kebiasaan anu terjadi di karek telah dibelem tutung minum obat cager jadi obatan gering eta adat ya. Dan di Islam teh ngantilu makana lamun teu nyaritakeun wajib
wajibnya cek mana, cek sarah apa cek akal gitu ya. Beda-beda definisinya. Lamun wajib cek hukum sarah mah dilaksanakan menang pahala, ditinggalkan menang siksa atau dosa. Atau wajib cek hukum sarah. Lamun berbicara akli, wajibnya lain gitu. Cek akli mah wajib teh sesuatu anu pasti ayana mustahil heureuna. Eta wajib cek akli atau hukumnya disebut hukum akal. Nu katiluna ieu aya wenang atau jaiz. Lamun keur nyaritakeun syar'i jaiz teh boleh-boleh saja. Nah, digawean jeung teu digawean teh sarua akur. Itu jaiz atau wenang menurut hukum syar'i. Nu leuwih nyaritakeunna biasana bidang ilmu fikih. Ilmu fikih. Jadi wajib cek fikih. Lamun akli jurusanna kana tauhid. Jaiz cek fikih jeung jaiz cek tauhid itu berbeda definisinya. Sebab ari tauhid mah garis besar kana hukum akal, ari fikih mah garis besar kana hukum syar'i artinya hukum syariat gitu. Ya, jaiz cek tauhid tadi fa'un kulli mungkinin au tarkuhu. Jadi midamel kana sakabeh anu mungkin atau teu midamel. Menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu itu sah-sah saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia itu harus diciptakan. Kalau tidak ada manusia tidak ada. Jadi mau menciptakan manusia atau tidak itu adalah hak Allah. Ya Allah. Itu jaiz cek hukum akli. Ta'rifna nyaeta anu kagambar ku akal gorinji bi ayalinana atau bi ulhanana. Sesuatu yang tergambar oleh akal gorinji bi ayalinana atau bi ulhanana. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, diinstalasi dina dirina. Siapapun itu disebutnya hidayatul fitrah. Rek nu kafir, rek nu Islam, sakabehna dibere rasa keingintahuan, rasa penasaran ya. Karena asal muasalna terasa keingintahuan, rasa penasaran tersebut disebut akal gorizi, akal yang mendorong atau menarik kepada ayana anu nyiptakeun. Ayana anu nyiptakeun. Urang ayana di mana? Di indung bapak urang, indung bapak urang di mana? Di bapana deui, bapana di mana? Di bapana deui. Terus itu di bapana. Ujung-ujungna bakal mentok. Moal mungkin aya sorang pasti aya anu ngayakeun. Tah akal gorizi mah nyampe ka dinya wae bagusna ya. Pasti aya anu ngayakeun, anu nyiptakeun. Eta batas akal, batas hukum akli. Gitu. Ari nyamona anu nyiptakeun Gusti Allah mah eta mah lain ngasih pemikiran, tetapi langsung firman Allah Subhanahu wa taala
dina Al-Qur'an qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Tanyakeun ku anjeun Muhammad ka orang-orang Mekah, orang-orang Ajam, saha anu nyiptakeun langit jeung bumi, saha anu ngurus langit jeung bumi. Gitu. Bisi teh nyamun qulillah bejakeun ku anjeun eta teh Gusti Allah. Jadi kita mengenal Sang Pencipta Allah itu bukan kita yang mencari, tapi Allah yang mengenalkan sendiri namanya kepada kita melalui firman-Nya, melalui sifat kalamnya di dalam Al-Qur'an. Akal urang mah ngan mahi mikiran sampai ti eueuh kana aya pasti aya anu nyiptakeun. Eta disebut akal gorizi. Eta batasna. Gitu ya, disebut we akal gorizi. Aya nu katutup akal gorizi. Disebut kafar atau kafir. Disebut kafir teh akal gorizina tertutup. Ya. Aya kadang dibukakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetep manehanana neangan. Pindah di agama ieu wah teu cocok. Jeung logika teu cocok. Terus diteangan deui teu cocok jeung logika terus. Manggil anu akur. Realisasi jeung logika akur dina Al-Qur'an. Ya, pasti. Makanya upami aya sekolah perbandingan agama segala kekedasi Al-Quran itu lebih berlogika ya. Semakin dia bermain dengan Al-Quran akan semakin tertantang logikanya siapapun itu ya. Jadi dina sifat jaiz Allah di antara hakna nyaeta pantas Allah nyiptakeun barang mungkin atau ninggalkeun menciptakan atau tidak menciptakan itu sama saja bagi Gusti Allah. Artinya Gusti Allah yang manusia mual nambahan karena keagungan Gusti Allah. Kulobana manusia ibadah ke Gusti Allah. Penambahan saeutik oke karena kemuliaan Gusti. Kulobana anu maksiat mual ngurangan kemuliaan Gusti. Ibadah manusia efek ke Gusti Allah Subhanahu mata ngadorong karena motivasi asupna ka surga atau kana ibadah urang. Itu salah satu sifat jaiz Allah ya. Bahkan di muqaddimah di antara sifat jaiz Allah itu punten kata ribil mu'ti lam yuqsa tawfata ain. Kata ribil mu'ti Allah sah saja, artinya jaiz benar. Kata ribil mu'ti seperti menyiksanya kepada orang yang taat seumur hidupnya lam yuqsa tawfata ain. Anu can nyorang maksiat dina sakijut mata oge masukkeunana kana neraka teh pantes. Ya, itu sifat jaiz Allah. Ya. Itu. Jadi pantes. Itu. Lamun keur nyaritakeun surga jeung neraka dina Al-Qur'an itu lain karena ibadah, itu lain karena sholat, tapi cik Al-Quran al-jannatu kul bifadlillah eta teh ku karunia Gusti. Ibadah orang teh moal mahi jang beli tiket ka surga ya. Lapan orang mau ibadah na hiji ka Gusti Allah ngalaksanakeun parentah, nu kaduana
aya motif bae dina ibadah urang selalu aya motif-motif anu ngadorong nya gitu, selalu aya motif-motif anu ngadorong ya, keloba kebutuh rada rajin gitu ya dibere di rezeki mulai bewak deh gitu ya, itu teh motif-motif bae orang. Jadi amal ibadah orang mau mana anu bisa beli tiket surga itu aya. Jadi masuk ke surga teh kul bi fadlillah gitu, bejakeun we karunia Gusti Allah gitu. Abi lagi ngomong dari mimiti ngaji sifat jais tadi leutik di paraban sholat sama sholat asup neraka gitu, ulah maksiat lamun maksiat keteh teu dibere nikmat surga gitu nya, maksiat pinarakaeun gitu ya. Takwa taat di surga terus bere gitu nya. Orang yang eta teh kelas ibtidah nya, eta teh fadilah amal keur mere support teu naon eta gitu. Soalnya kayak hukum anu leuwih jelas deui bahwa ibadah urang teu bisa dipakai oleh surga, teu bisa pikeun nolak tina neraka gitu. Siapapun itu da eta teh kul bi fadlillah ku karunia Allah bae, asup surga ku karunia Gusti, asup neraka ku keadilan Gusti Allah. Tapi Gusti Allah janji dina Al-Qur'an ayat kamari dicaritakeun dina sifat kalam teh ayat wa'an, ayat wa'id, ayat janji, ayat ancaman. Janji Allah kumaha anu takwa rek di ka surga, eta janji anu takwa rek di ka surga, anu maksiat rek di ka neraka, anu takwa rek di ka surga, anu maksiat rek di ka neraka. Dan sedangkan innallaha la yuhliful mi'ad, Gusti Allah moal sulaya kana janjina. Itu kulantan gitu urang bisi ke dibere rajin sholat ke Gusti Allah, dibere rajin puasa, rajin zakat, tong aman teuing hate itu tong aman teuing hate geus asa calon surga we geus asa calon surga we, aduh aing ge salat 5 waktu wah geus 5 tahun nyepos hiji hacan gitu nya, itu geus kapedean eta tadarus alhamdulillah sabulan sakali hatam, sodako kalau kue Jumat mau osok masukkan ke pareleh sinanya ke kota 2000 bae mah sinanya. Alhamdulillah ya ternya gitu. Asana geus tenang ya Rabbi ya. Tinggal nangguan malaikat Ijroil bae ya. Di mana di bunda Ijroil gitu. Bakat ibu kapedean eta teh gitu si horeng teh gitu. Ya, eta teh asup kana ujub ya. Asup kana ujub. Anu ujub kumaha? Anu ngalebur kana amal. Ya. Gitu. Jadi begitu urang balik isukan kalembur urang umur akhirat nanyakeun amalna ka mana? Teu aya. Gitu dah. Tos kalembur ku sifat ujub. Karena lain ala kadar fikih tapi penting dina tasawuf kurang dipelajari dasar-dasar mah. Itu kamari pengawasan bulanan abdi keterangan dina Kang Haji Fahmi az-zaratu min a'malil qalbi, itu afdalu
min alfi amalul jawari gitu. Azaratu siki sawi gitu. Azaratu siki sawi min amalil qalbi di amal hati afdol lebih bagus min amalil jawari tibatan 1000 bentuk amal zahir itu eta lebih bagus tibatan 1000 bentuk amal zahir itu dah amal hati teh hese aja iji mun teu ngaji tauhid ripuh lamun teu ngaji tauhid dasar teh kudu ditauhid heula nya itu kapan ku tauhid begitu dina qudrat iradat wahdaniyat fil af'al itu dirasakeun kana hate rek naon bae mau terjadi anu datang ka diri urang dinazolkeun ku Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Aziz Afandi pernah dibaca baheula saat harapan datang saat kahayang kapumpang hate ulah rek honcewang da Allah tetap bageran gitu ya. Lamun kahayang itu sesuai hati, lamun keinginan can cumpon ulah sok hancewang tong khawatir tahu gitu Allah tetap bageran mual pahili bagian urang jeung bagian batur ya itu balik tapek gerak pikiran bilih aya nu kakantun saratna usaha anjeun eta ciri anjeun iman gitu. Introspeksi kayak diri itu tani terhasil nah urang mah dipupuk jika batur apa henteu ulah cemburu ka batur anu jadi gitu ya dina tani dina usaha gitu ya tong cemburu ka batur da eta bagian anjeunna ieu bagian urang gitu soko momun aprak-aprakan neangan jang salah kenen pikeun nutup kaaiban kesalahan diri anjeun mihape aduh anaking ulah kalah rek suudzon mitnah kudratna pangeran damatan nurunkeun iman itu eta hiji tauhid tetegeunana nu kadua tasawuf karek bisa tadi tah ngurusan ngabeneran ngarapihan hate gitu ihtisabu nafsi teh teu bisa urang merenung ya tetap kudu pakai jalur harus pakai ilmu nah mau ihtisabu nafsi teh lain malaung ya tapi perlu pakai ilmu nah. Jadi hak jaiz di Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, menciptakan barang anu mungkin atau henteu. Salah satu sifat jaiz Allah berhak pantas di Gusti Allah. Kata bil mu'ti ngasupkeunana ka neraka jalma anu takwa lam yusotor fata'ain
nu bari canyorang maksiat dina sakijeu mata oge. Sekedip mata pun belum pernah bermaksiat. Nu ibadah we kos kitu can jaya jaminan ahli surga. Omong teu gitu. Anu ibadah we ge ya belum tentu anu teu kitu nya. Itu tong kabedean teh atuh ngaji tauhid teh karaknya kana sifat jais Allah sia kita dikul salat bae itu cek sifat jais can tentu asup surga cenah gitu. Gitu. Balik ke atau komo nonton mang gitu. Kita ada rajin lagi can tentu komo anu gitu nya. Kan hukum dasarnya man qala ya, la ilaha illallah ya, fi akhiri umrihi dakhala jannah. Muarana eta kan saha anu dina akhir hayatna ucapanna kaluar la ilaha illallah dakhala jannah. Gitu. Dakhala jannah bakal diasupkeun ka surga. Dina akhir hayatna. Eta disebut husnul khotimah. Muarana eta ngan pikeun hayang gitu teh perlu latihan nih urang ngaji, zikir, sodako, teh latihan yang dina ujung pantai kehidupan nyata hembusan nafas terakhir ya, hembusan nafas terakhir la ilaha illallah gitu. Jadi harapan dina hembusan nafas terakhir orang mampu menunaikan hak Gusti Allah itu hak orang, kewajiban orang ke Gusti Allah sebagai hamba di hembusan nafas terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Di antara ayat anu rek nyaritakeun sifat jaiz Allah aya hiji kejadian bahwa hiji sahabat anu sok radang jengkel bae gitu ka jalma anu tukang maksiat jengkel bae numpuk kemaksiatan umbak-ambak marah itu bari itu main hakna ari hakna mah semacam pemerintah boga hak gitu, aparat boga hak, dimiliki presiden sampai ke RT itu boga hak. Carita ke Kangjeng Nabi, cek Kangjeng Nabi tong itu tong hewa ka jalma anu maksiat sok hewa ka jalma anu maksiat dirangkul we cek Kangjeng Nabi mane nyaon teu lamun saalam dunia ieu manusia salat kabeh ibadah kabeh ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamnya ibadah Gusti Allah. Tah eta manusia begitu dileungitkeun ku Gusti Allah. Didatangkeun manusia anu anyar bari maksiat bae unggal poe Gusti Allah. Ulah lamun taat kabeh dileungitkeun, didatangkeun manusia anu anyar deui bari tukang maksiat. Sageus itu ditoel hatena ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala daraikeun kana tobat sageus maksiat tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu innallaha yuhibbut tawwabin. Saya itu Gusti Allah mika cinta ka jalma-jalma anu tobat.
salah satu asma'na ya Ghafar, ya Ghafur. Ya Ghafar, ya Ghafur. Itu Allah Maha Pengampun. Dan jadi kudu aya wae tanu maksiat. Ya. Lamun eueun maksiat eta nganggur tah Maha Pengampun Allah. Ya. Kami kecinta. Nah, tong abong-abong naon disebutna. Ya Gusti Allah lautan hampura. Nya di wae maksiat nu anyar. Kayak Gusti Allah mengahampura ieu tong kitu. Gitu. Jadi dina sifat jaiz Allah itu memang lamun ieu mah ya sesuatu anu manta kaget dina awam ya. Urang ibadah tentu ka surga. Urang maksiat oge tentu kana neraka. Asup ka surga bifadillah ku karunia Gusti Allah. Asup neraka ku lillah keadilan Gusti Allah. Gitu. Jadi lamun pojal mah ahli ibadah eta mah ala kadar tanda calon surga. Karena tanda doang. Karena tanda calon surga. Aya jalma maksiat eta teh tanda calon neraka. Gitu. Lamun dina pemilihan mah tanda bakal calon. Ya. Ada tanda bakal calon bisa nyalon bisa henteu. Tanda hukum itu bari jeung janjian ya ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an tadi gitu. Jadi sifat jaiz Allah gitu. Nu dasarna nu pertama kata bil muti lam yusotor fatai. Allah teh pantes nyiksa ka jalma anu taat dina saumur hirupna lam yusotor fatai bari jeung can nyorang maksiat dina sakijek mata. Kelantaran gitu dina ibadah geus wae urang bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tos bisa ngalaksanakeun ibadahna bae tos alhamdulillah. Ya, nu penting mah dimaksimalkeun ya. Geus wae kitu bisa ibadah. Alhamdulillah. Itu ku karunia Allah sudah ditakdirkan bisa melaksanakan suatu alhamdulillah. Ribuan manusia yang ingin sholat tapi belum bisa melaksanakan sholat. Bisa sodako ya alhamdulillah. Ribuan manusia anu hayang hatena makana sodako tapi jangan bisa sodako. Itu ya. Hayang eureun dina kamaksiatan bisa eureun dina kamaksiatan alhamdulillah. Ribuan jalma nu hayang eureun dina kamaksiatan tapi can bisa urang-urangan seutik-seutik alhamdulillah gitu ya. Gitu ya dina ibadah teh gitu. Anu teu salat teh nu can salat maksudna nu can ngajaga waktu anu 5 waktu teh nyahoeun ninggalkeun salat teh dosa jembungeun hatena meninggalkeun salat jeung hayangeun kana salat tapi kunaon aya keneh nu katinggaleun tah eta kadang-kadang aya keneh nu katinggaleun salat 5 waktu ya eta itu kita aya karunia ti Gusti Allah dina ibadah mah lain peda kapin terang lain kadaek sorangan lain kabisa sorangan tapi karunia pangeran loba jalma nu hayangeun kana amal kahadean tapi teu prak ngalakonan teu aya kurnia pangeran teu aya bifadillah ya. Gitu loba jalma nu embungeun kana amal kajahatan tapi teu daek ngeureunnan taya kurnia pangeran
korupsi nyamun korupsi teh salah jeung embungeun hatena makana korup tapi kunaon korupsi teu aya karunia pamer anu maksiat lain teu nyaho maksiat teh salah dosa nyamun manehna lagi teu kudu digejaan dosa jeung embungeun hatena makana ka maksiat tapi kunaon maksiat teu aya karunia pamer teu daek eueunan deui jeung hayangeun hatena mah eureun tapi kunaon teu eureun gitu. Jadi anu terjadi di alam dunia pantas ayana pantas eueuhna dauhan Allah mengenai ceritanya tadi iyasya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadi iyasya lamun Allah ngersakeun yudhibkum maneh manusia di alam dunia dileungitkeun kabeh wa ya'ti bi khalqin jadi jeung ngadatangkeun Gusti Allah ka makhluk anu anyar gitu. Saat itu dina keterangan sifat jaiz awal bahwa Gusti Allah pantas nyiptakeun atau teu karena barang anu mungkin pertemuan isuk insyaallah urang nyaritakeun penjelasan naon anu disebut mungkin dina ilmu tauhid itu sok ngadenge urang mungkinul wujud apa sih itu mungkinul wujud insyaallah dicaritakeun ala kadar urang ngalaksanakeun amanat dina para hukama itu dina para hukama jadi ulama teh kabagi tilu Pak dina kitab Nasoibul Ibad hiji aya ulama nu kaduana aya hukama nu katiluna aya kubaro lamun nanya ka ulama tentang rojab itu pasti ulama dijawab nanti ar-rajabu syahri wa sya'bana syahrullah wa ramadana syahru umati itu jawaban ulama Kanjeng Nabi rojab teh bulan kami Sya'ban teh bulan Gusti Allah Ramadan teh bulan umat kami tapi lamun nanya ka ulama tentang masalah rojab pasti hukaman yang pertama lamun nanya ka ulama nu kadua keterangan ti hukama masalah rojab lamun nanya ka hukama pasti jawab ar-rojab lil istighfari minaz dzunub ya wa sya'ban tuhiratil qulub ar-rojab lil istighfari minaz dzunub punten wa sya'ban sutiratil qulub ya wa ramadan tuhiratil qulub gitu ya eta rojab hari bulan rojab lil istighfari minaz dzunub eta pikeun istighfar karena dosa gitu wa sya'ban sutiratil uyub bulan Sya'ban teh bulan roh teh pikeun nutupan ka aiban waktu Ramadan tuhiratil qulub bulan puasa teh pikeun nyucikeun hati tak hayang suci hati teh setasna cek kamu teh kudu di bulan Rajab teh longakeun istighfar minta hampura ka Gusti Allah di Rajab mula gitu kalau puasa hayang aya buah anu hasil teh persiapan di bulan Rajab terus Sya'ban sutiratil uyub nutupan ka aiban jarang silaturahmi ka dulur didatangan kulantaran kitu rek puasa teh kokolot urang baheula sok ditahan nyabar anu leuwih kolot gitu nyempetkeun waktu dina sataun teh gitu nyabah silaturahmi di bulan Sya'ban saja puasa eta ampun sutiratil uyub nutupan kana kaaiban ya ta bulan puasa teh tuhiratil qulub kulantaran kitu amanat di hukama orang baca istighfar babarengan dina bulan Rajab ieu mudah-mudahan orang masukkan diceritakan tadi ar-rajab lil istighfar
jago ngaji itu rada lemah dina kamakrifatan. Hukama jago ma'rifat itu rada lemah karena ngaji. Aya jago sadua-duana, nya jago karena ngaji, nya jago karena kamakrifatan, disebutkan mubarok orang-orang besar, orang-orang besar. Ini bagi tugas istiqomah. Lamun nanya ke ulama roja deh, pasti semangatnya karena puasa. Lamun nanya ke hukama pasti semangatnya ngalokakeun istighfar. Hari ulama puasa itu istighfar. Aduh. Kayak orang itu lalu asup gigi aja itu abdi ya namanya abdi ditanya udah itu hari A sudah para tempo puasa raja hari jurus mau buka wepan ya jauh juga pada aing balas suruh di kampung puasa malunya padahal tahu jurus doang padahal mengadul gitu ya itu dalam baca istiqamah barengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minadz-dzambi wal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha Gusti hapunten abdi tina dosa kalepatan abdi paparin ilmu kamanfaatan paparin soleh dina kalakuan jembarkeun rizki tampi amal abdi tobat abdi Gusti moal bade
والخطايا ربي زدني علما نافعا ووفق لي عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا Gusti hapunten abdi tina dosa kalepatan abdi paparin ilmu kamanfaatan paparin soleh dina kalakuan jembarkan rizki tapi amal abdi tobat abdi Gusti moal bade deui taubatan nasuha paparinan abdi Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minadz dzambi wal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha Gusti hapunten abdi tina dosa kalepatan abdi paparin ilmu kamanfaatan paparin soleh dina kalakuan jembarkan rizki tapi amal abdi tobat abdi Gusti moal bade deui taubatan nasuha paparinan abdi. Mudah-mudahan aya manfaatna diceritakeun sedikit menumpang tadi kita bahasan sifat jaiz keterangan tina hukama. Mudah-mudahan aya manfaat khususna pikeun simkuring umumna pikeun balerea bisa caritaan anu sesuai sareng kaidah-kaidah ilmu tauhid eta pituduh ti guru-guru kami sareng hidayah ti Gusti Allah. Bisa caritaan anu ti soledan eta mutlak tina kabodohan diri abdi sareng tina kalalang marah
Rabbin fa'na bima lam tana Rabbi alimna ladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun mugi Gusti ngawurukan kana ilmu pimanfaatkeun mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina kabaraya baraya abdi dina ilmu agamana tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqana wasi'a wa antarzuqana al-amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan mugi Gusti